alhamdulillah urang teh kumaha Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran, abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti, masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah, alhamdulillah hadena pae. Eta mah bener kudu telu tah mah. Jadi mana alhamdulillah mah kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah heula tah teu karadapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Ngadak lamun teu make torekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make torekat moal beres. Oh, make bajuna doang ke haram ieu haram itu. Tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorang hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hes-hes kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satungtungnya berhubungan dengan Gusti Allah ulah macam-macam cenah haram cak nyana teh dahar man harrama zinatullah wa thayyibat cenah haram make calana man harrama zinatullah allati akhraja lahu li ibadi allati akhraja li ibadi wa thayyibat cenah haram make samping kudu make jubah bae man harrama zinatullah bahasa zinah kan umum patali jeung pakaian patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya na moal geus dadang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamana selalu nyisiran, bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai sahabat naros ya Rasulullah ai kitu tuan osok ngaca lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana kacana di jero maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember rapi apaan teh kurang kumaha je ieu teh zinatullah papaes Allah rapihan. Ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, nya nama ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Anu haramkeun. Man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara thariqah pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana zikirna ndek naon mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh engke zikir lagi kan beda-beda lama budak lama sudah lama luba lama wujuda dan lain sebagainya teu bisa disebut ku rasa hanya guru nu nyaho mantap kudu boga guru mursyid. Aya cenah di itu Haji Mursyid. Ada Haji Mursyid tukang ngaut temantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mentak kadeuleu bae jelema tasawuf make minhajul abidin teu norekat tatasawupan. Ngaranna mutasawwif tatasawupan ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep kudu boga guru. Berangkatna di mana jadi tegap make sampingna tegap pakai calana tegap lain bubuatan sebab naon terkendali di dia teu meunang ngajak batur teu meunang cegekan ka batur kunaon sia make calana ulah teu meunang kitu tasawuf mah ya itu nyana bae batur babatur sakitu ge geus bagus katutupan auratna kecuali bolong di dieuna calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atur rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawupan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tah mah rohna thariqah. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajen ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang kilu bila perlu moal anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah
Kiai Gus Dur bae itu kok mualaas ku sebab pakaian zinatullah aneh urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu buukna nama di sisiran make dibeureumman segala rupa jadi beureumman nama buukna urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi make lepis ka dieu wah biasa mah lain nu tenget saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung urang Belanda teu katenget mah tapi ban batinna tetep baik ketika orangnya iya Habib Lutfi teu make kopiah buuk beureum tetep urang sujud bae mualas ku sebab kos kitu ngapa urang batin urang mah ye teu kieu eta kamari make samping gua make salana teu hayang aing mal sasalaman emang urang teu hayang kamari mau ke jubah gua make calana teu hayang berarti batinna satungtung batin ayaan make calana nya tetep bae make samping make jubah salah tuh make kopiah sekalipun hampura malah nu ngomongkeun paling ge kiai keur teu make keur teu make kopiah keur jadi mamanukan masalahnya ikir carita ahli Allah mal robah emang kumaha gitu tah nu sok robah-robah mah aing belu ka sia eta gua nang kamari mah keur make jubah bener asa tapi gua make salah tayang geus ieu urang sasalaman bong embung sasalaman eueuhan batin urang teu katarik ruhani urang teu katarik man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi ditita urang make baju nu bagus make pakaian nu bagus zinatna nu bagus anu urang serem ditita dengan motif syukuran ka Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjing Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambah aing mah duit bae cenah pakaian mah tambalan abe naon tuh abe di Pajar Wali aing ku batur di Pajar Wali ku batur tak ku Allah siapa tolol aing di Pajar Wali si ku jelema tolol wali bati Allah sanajan make bagus wali baik sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain baik sanajan make baju rudin wali mah wali baik sanajan make baju bagus lain mah lain urusan teh mah urusan hubungan jeung Allah ngan kumaha keur carita man harrama zinatallah pake dicita ulah urang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus pake nu jore bae dibeulem sia ku aing kabelum kage kajen kumaha teu syukuran sia ka aing toh gitu mantak ahli thariqah mah cadi ge beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti batur nu nya alhamdulillah ya tuh lain alhamdulillah mendak ulah salah nerapkeun sing hade mendak ulah salah wiridan sok aya jelema salah wirid kunaon dibawa ka dieu ieu cenah kieu kunaon loba teuing wiridan Quran jadi edan moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun pan atuh bisa jadi edan ge lain Quran na ye hate na ye baca tanya Quran mah moal ngedankeun Quran menenangkeun zikir moal ngedankeun nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub cenah mah loba teuing zikir jadi edan lain zikir lu edan ieu hate ye sia sanajan teu zikir ge mun edan mah budak ge aja eulah sasakalana kuwa pasti mengkol hate lain Quran jeung zikir Quran ngedankeun dongengna di mana zikir ngedankeun malah emang ekstasi malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna bro cenah loba teh wiridan di koleng lain wiridan anak qalbuna nah namantak kudu setahap nah ieu man harrama zinatallah tok budaya urang make calana budaya make samping budaya make jubah masalah nu penting mah katutupan aurat sanu ngaharamkeun man harrama zinatallah allati akhraja libad sanu ngaharamkeun
papan papayas Allah anu geus dikurung ku budaya-budaya allati akhrajal ibadi anu dikeluarkeun jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan-kadaharan daging onta, daging sapi, daging embe dan lain-lain sebagainya al-mustaliyat munah minar rizki tina rizqan ngaramkeun ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban. Nah, mulai syariat ieu posisi di mana? Oh, ieu mah posisina teh di negara. Nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping. Mungkin nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS. Engke di ditu seserian bae waduh. Mungkin nyana ketrek. Adzan. Makomna lain, gua mau pakai jubah atau lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti gitu bae ulah dirobah aja bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai ada ya urang kacamata hidung ya gaya pan sebenarnya sekalian jadi copet gaya itu sama kom kullu makom makol kullu bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusanana urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun beneran kadituna nasauk ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu tahap kadua mah ieu tahap katilu bebas tahap awal mah beda abri ge abri tahap awal kieu tahap kedua kieu tahap udah hayang jadi kolonel jadi letnan jadi jenderal eta teh kudu mapas dan lain sebagainya siksa heula sarua torikoh gitu. Nah, keur leuleunganana mah sesuai jeung petunjuk guru. Kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula, teu meunang langsung. Engke ka dituna suudzon bae. Mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun minhajul abidin suudzon. Teu apan aya thariqah mah endek menuju kana pangkat kewalian. Kabeh ge kapan kudu sadar urang teh ya bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah. Encan salah amat mah teu meunang diomongkeun. Geus bae atuh urang bae geus bener rapi. Ke urang geus bener geus rapi. Geus datang ka aya mer hijab dibuka. Kan geunaheun. Aya hijab dibuka mah nikmat. Ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu. Ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu. Misgina qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi ngeunah hijab da geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicin makhluk dipicin nafsu dipicin setan ge dipicin emang bisa justru aya petunjuk ti guru kieu cara ngaleungitkeun dunia kieu cara ngaleungitkeun makhluk kieu cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan duduh nah ieu man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat pake masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun ku anjeun Muhammad hiya ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah untuk allazina amanu
kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban nilu wa insyarakahum fi hadarum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantep ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal kiamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoanana ka hakan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana engke khalisatan yaumal kiamah di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya ria maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata pingping diumbar kitu keneh bujal diumbar kitu keneh awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakalna jaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturanana di akhirat khalisatan yaumal qiyamah selamat engkena aya teh kafirin mah geus teh diuji-uji lantaran nya nama digejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun ge seuneun Protestan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu, giring. Aturan-aturan urusan pakaian. Nu bancak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun. Hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian tentang makanan anu halal mahalalkeun bae nu meunang meunangkeun bae ulah sok diharam-haram geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu lalaki mah kieu awewe mah kitu keneh soal makanan ieu sapi ieu munding ieu domba halal nu diharamkeun ieu anjing ieu babi ieu buaya dan lain sebagainya ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaianana jeung cara makena mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana nah ieu kan diperinci kadzalika nufassilul ayati kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nu bayinuha misazalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumi lamun bikin kaum anu ngarti anu mikir manehanana bainahum almuntafiuna bi lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisa lapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang oh ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke syariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek fikih mana anu haram cek fikih tinggal dipikirkeun sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i urayan Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian
tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna. Nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki, kieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah endeu ka mana manutna. Da urang ngabongkar sorangan mah inna Al-Qur'an dengan sakieu doang hese. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Sakitu doang. Ternyata ulah diharam-haram, ulah diharam-haram makan ke jatuhna mungkin wajib mungkin menang, tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh makeun kana ibahah, berarti di dieu teh jatuhna lain haram tiba kana ibahah. Geus ka ibahahkeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i. Mun dirinci di dia puyeng saking geus puyeng. Eta emang urang mau ciptakeun jang puyeng bae meureun. Eta geus eta kaji teh kos kitu tah. Nah, Imam Syafi'i mulai ngabongkar. Man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi'il madi. Bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana. Wah ieu tina bahasa harrama bae ge mantap kula barang neulean mah puyeng ya nya puyeng ieu mah puyeng ya kumaha nu ngararaji mah puyeng biasa ieu mah aing ge puyeng ieu ya mantap kula mah sadia bae prokol besi puyeng ya tuh kan kemudian zina naon mana zina. Coba ditasawur heula kalimat zina teh kumaha ieu teh zina teh secara lafzi kumaha ieu teh secara kitu syar'i didapatkeun zina kana Allah masyaallah. Terus kadilna allati akhraja li ibadihi, nah datang ka dibongkar ku Imam Syafi'i jadilah satu kitab nyaritakeun kitabul libas, nyatakeun tentang makanan kitabut tu'amat am. Nah iyalah batur mah ijtihad seperti kos kitu urang mah geus tinggal dibuka bae kitabna hese kadinya. Nah kitu carana masyaallah mentak ulah haram-haram satungtung meunang-meunang bae. Adapun manehanana deuk teu ngadahar naon motifna kula mah cunang geus teu ngadahar daging kiai geus lila tasawuf lain tasawuf kunaon darah tinggi ge atuh sapodo sama kos kitu geus haram jang kula mah anggonan atuh asal ngadahar daging be puyeng cek geuna teh. Aduh geus pahara jasa atuh ieu mah ya aing mah teu ngeunah ngadahar daging. Mana dagingna tah atuh aing belu daging kos kitu mah masak naon tah sih teu mah lain masak semur lain rendang lain teh mah tuh masak naon teh mah cenah ieu mah masak segala jadi segala jadi ge dicip-icip urang ye tadi uyahan-uyahan aja sanu beuki make aturan. Coba pasakan Padang aya lada-ladaan setik, masakan Sunda aya amis-amisan setik, masakan Tangerang teu puguh lada teu puguh amis Tangerang mah masak teh teu pake aturan pokoknya mah tah Jakarta Tangerang Serang Pandeglang aturan masak eueuh coba orang nyaba ka Sukabumi ka Bandung ka Garut ka Tasik ka Cirebon aya nyaba deui urang ka Jawa Tengah Solo ka ditu kan Pekalongan Yogyakarta aya aturanana. Kudus aya aturanana henteu sa soto kudusan teu tetep aya aturanana nya. Coba ka Tangerang teu bisa tukang masak di Tangerang mah teu puguh lamun ditanya sabaraha bumbuna sabaraha kecap dan teh geus pokona mah nyemur satungtung kecap aya gorolok ada deres kecap mah deres iya masalahna asem jeung katumbar satungtung aya du kadinya ke babeh geus brus segala manis segala kayu manis dan sebagainya. Tanya ku orang tukang masak, iya bakalnya jadi naon? Datung kengeng nina, asal dibumbuan ge. Ente maksudnya dek masakna lah ulah loba omong. Ngomong asal karasa uyahna jeung amis nanging geus. Nyen nu masak lagi teu nyaho hideuk masak naon. Aduh. Nah, durus kos kitu bae, emang tiba heula kos kitu. Nah, cek Kangjeng Nabi urusan masalah kawe
urusan daging dah kula ge osok ieu pokona mah ulah make ejeng diharam haram eta kan ti Gusti Allah cek Gusti Allah ge qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq can ngaharamkeun papaes anu ku Allah disadiakeun jeung hamba-hamba Allah tina pakaian-pakaian wal tayyibat jeung kadaharan-kadaharan anu ngeulah nu ngeunah silakan dek daging onta dek daging sapi dek daging domba hek dek daging kitu hayam dek hayam negeri dek hayam kampung tambahan deui Karawak Kidang mah daging bebek daging Persi ye di Cisoka ge nya mah lamun encan mencit Persi encan hajat daging mah teh sabaraha di Cisoka mah tapi lamun geus mencit Persi wow eta mau hajat gede be pokona icip-icip ku urang caknya ngeunah ge cak urang mah atuh inget nyosorna teh apaan tapi lamun di wetan kula ke mazanten di Banjar aya tan mau adrahi ada itu timbel ngaranna wah cak kula mah ieu daging hayam bae terus bae ku kula di dahar geus gebal aya teh tadi daging naon Persi ji aing kurang teu dibejaan atuh puguh ngeunah tante ngeunah sih bisaan tah orang wetan mah Persi ge rasa hayam engke hayam rasa Persi hatina masakna bisaan cenah dikubur heula di taneuh cenah geus kitulah aya nu bisa mah masak daging beda-beda urang ayeuna lumpat ke Mesir, lumpat ke Yordan, daging tinggal daging, atuh kos gitu banyak nama masak mah. Ceknya nama sate, kurang mah jadi asahan jalain sate. Daging dikonengan ya nama di itu, dikonengan geus dikonengan terus dicukaan, diedar kurang, aduh. Atuh geus sanagara ceknya mah geus hebat ya tadi hotel atuh aya nage. Di hotel bintang lagi kula mah selain bintang 5 bintang 7 Masya Allah tapi ngareuna salisan saleta tuh kan nya nu mantak badah cakan mantak urang sila urang deuk dadahar daging mangga deuk dadahar lauk mangga halal sanu haram-haram wah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah etanya ngaharamkeun salah ngaharamkeun yang umum yang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon endek ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wudu tuh sial cak yana teh aing kaberi iya teh emang sih beriheun eta mah efek mun ngadahar daging ieu efekna mun ngadahar lauk ieu efekna mun ngadahar ieu efekna ngadahar sangu ieu efekna ieu teh deuk dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan diberenya hoge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teh kudu bebeja langkah-langkah deuk ka Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teu bebeja geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan
jang sorangan ulah diharamkan anti hungkul pantang deka Allah besi jadi gangguan ngaharamkan silaka sahanu ngaharamkan man harrama zilatallah ulah sok haram lah ka daging ulah sok haram lah ka lauk ya Allah ngahalalkan banyak ku Allah dihalalkan kurang diharamkan terkutuk sia kajian kukuman cenah ieu nasaub teh deka Allah lain datang ka Allah gajungkal sia bolon sia ye cenah mah tasawuf segala haram sikut habak pas kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian gogoman ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatal emang jahiliyah sia Aisyah gak ngaharamkan lauk cara ngaharamkan jahiliyah sia musyrikin bala jawab ku Gusti Allah man harrama zinatallah allati akhraja lil ibadi pugujang ka mangmatan hamba je diharam-haramkeun dahar pokona mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dagang ceulina dahar buntut geus bogoh kali lipa dahar asuh sagala naon garangaranna ati dahar geus buku ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae teh salat geus teu bisa bola nih mabuk hulu nu mantap kulu wasrobu walatus ribu ulah loba teuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk nasauk teu beunang diharam-haram paling ge teu ngadahar aju urang nasauk di imah urang datang ka eueuh kue eueuh sangu eueuh nanaon tamu nu aya panjana mah can tasauk kunaon diajak nasauk atuh kurang teu disuguhan nanaon ku urang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasauk ge tamu mah pun genderuwo tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aju dibere dongeng mama mah di dieu mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama mah tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana nu mah Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya teu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar ka dieu aya tamu ieu tah suguhan di imah teu aya nanaon berarti kan nyuguhan itu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun ka Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu nguduk kuburan di dinya atuh tasawuf ajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf bakos kitu neuk ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna torekat madak jelema tasawuf henteu norekat gagaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot budak letik pakai jubah kolot pakai udeng-udeng atau jadi tontonan kana bakarna ceng ka dieu ceng aduh bener sih mah kos barong bae sia eta kiai nasauk tapi teu norekat sarua jeung budak letik pakai jubah deuk di mana bae kadeuleu kurang ngengkang kajen kumaha ge sebab eueuh rohan nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan eueuh rohan tuturkan kunyana rasa hikam nikung ujianana teu beurang langsung drek-drek jang soranganeun resek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungna eta kata batur teu puguh teu karu diajak nasawuf kunyana puguh apal ge henteu khuzuzinatakum inda kulli masjid dipakelah papaes jang nutupan aurat
di samping jang nutupan aurat aya adab-adaban kaluhur rapi kahandap rapi kitu keneh kaum Hawa ketika katingali mukminin sholat dengan pakaian rapi ditembong dideule ku musyrikin ketika tawaf teh aya nu rapi ketika tawaf sunah mah ketika tawaf rukun make dua helai tatap rapi teu sataranjang musyrikin ngomentar eta mah jelema-jelema nu nuturkeun Muhammad teu make aturan karuhun nyana sadaek-daek mah eta teh diharamkeun ku Gusti Allah kos kitu teh nyanyawanan coba tong kos nu wauh bae nyana jeung Allah cek nyana sagala make pakaian keur tawaf teh tawaf mah ngucutan dosa sakumaha dosa ucutan kalaluar pakaian itu menang dipake sataranjang ti Gusti Allah nage haram teh make pakaian bari tawaf haram salat make pakaian teh haju deuleu tuh cek musyrikin segala ontaham segala onta soibah segala daging-daging sapi segala daging embe tuh kunyana di daharan eta teh teu meunang haram teh kecuali anu paehna dipaehan ku Gusti Allah paeh sorangan meunang ai kudu dipencit mah ngaranna pemaksa itu kebae dalar boloon ngeunah jasa teh ngomongnya Masya Allah sehingga ada cek musyrikin ternyata jelema-jelema nuturkeun Muhammad salat pakai pakaian tawaf pakai pakaian barang dahar daging anu dihar daging anu onta sapi dan lain sebagainya dahar haram hukumna kulantaran eta kafirin anu luar biasa ngomongna nyentuh hati ka mukminin Gusti Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi urang kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq kul ngucap anjeun Muhammad bejakeun Muhammad inkaron alaih ieu merupakan suatu inkar terhadap ucapan-ucapan musyrikin anu ngomong sageunahna cek nyana haram make pakaian ketika tawaf haram make pakaian ketika salat haram daging unta sapi dan lain-lain sebagainya inkar ieu ngainkaran eta nu mantap dijawab man harrama zinatallah lamun urang saluluguna bae mah nyaritakeun ieu ayat teh lantaran ieu ayat teh istifham ai istifham nanya ai nanya mah berarti nu ditanyakeun teh can nyaho kulantaran can nyaho nanya geus nanya makan kieu mang ari jalan ieu jalan nu ka mana nanya ngaranna mang ari itu situ mobil naon nanya eta nah ari itu situ nu jelema itu nu di dieuna aya balokan eta jelema ta jurig nanya eta ieu mah gua teh jawab teh pakaianna kos kitu tah kos astronot gitu maksudna jurig apa jelema teh nyahoeun kan nyana mantak nyana nanya ari itu situ tuh di dieuna okos aya kenongan naon eta didinya eta nanya ngaranna nu kitu ieu ge sarua jeung kitu weh saha sih man harrama zinatallah nu ngaharamkeun kana papaes Allah alati akhraja li ibadihi nu ku Allah dikaluarkeun pikeun hambana saha sih nu ngaharamkeun ya eta lamun ngahartikeun kos kitu kos diterjemahan eta salah eta kos itu istifham teh ya nojona ka mana mentek kudu ngaji ieu hesena ngaji teh kos kitu nerap-nerapkeunan ieu mah lain nanyakeun ngaingkaran nu tadi geus teu meunang kieu ngahartikeun teu meunang kul Muhammad
coba mana yang ngomong tanya ge ban haroma zinatallah saha coba kitu nu ngaharamkeun kana papas Allah si Betty tah mah kos kitu mah tuh tah mah Betty mau kemana oh anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9 angel kene tak kangeusan 9 kene lain gitu madak ieu ingkar geus ulah kitu bahasana lantaran ngaingkaran gol ucap pada Muhammad bener kan ha cak kanjeng Nabi hei musyrikin ulah sok sacablak ngesut sia satolong-tolong sia ngomong sangeunahna hei kadaya ku ceuli aing kabehan mana roma sidatullah sata anu haram-haram kana papai salah ayo ngomong sia sangeunahna bae sia walon kudu make kos kitu eta teh lamun teu kos kitu atuh sesungguhnya paruman tipina kos kitu belum salah ngartikeun ieu mah keur ngainkaran ngadebak bahasa musyrikin nucak musyrikin haram eta teh heuy tolak pakai pakaian jawab Muhammad hai sanu haram-haram sia nanggeulana bae haram-haram kos wau ayeung geus sia kana tangan wayo ditikem sia ku aing eta lamun jawara pasar kemis kos kitu ngan Kangjeng Nabi mah teu kitu mah nya make tikem-tikeman ya kernya pertikeun jawara pasar kemis boh mun ngomong parah tapi gelut eleh jawara pasar kemis mah kos kitu ngomong bener gelut tetep teu bae eleh tapi salareh memenanan aya tuh tenar pasar kemis lain di Karawang jeung di Subang bae di planet deh urang pasar kemis mah tenar jasa tukang ngawur-ngawur duit asal yasin dan Mbah Henol geus imah digadekeun eta urang pasar kemis eta hebat urang pasar kemis lain lalagaan geus teu mikiran anak nya mah majzub man harrama zinatallah percaya aing mesti ngomong ke situ teh hei para musyrikin salum haram kana papais Allah allati akhraja li ibadi anu ku Allah geus dikaluarkeun pikeun hamba-hamba Allah jeung teu percaya aing mesti haram daging unta saibala unta dan lain sebagainya wa thayyibat anu ngeunah mina rezeki anu haram-haram jamenang berarti urang teh dipersilahkan untuk makan papais dipersilahkan untuk makan yang enak-enak dalilna ngaingkaran ka para musyrikin nu ulah-ulah makan papais ngaingkaran ka musyrikin nu ulah-ulah barang dahar nu ngeunah jawab Muhammad sanu haramkeunana aing ngameunangkeun make papais sadaekna kitu aing ngameunangkeun ngadahar nu ngeunah sadaekna situ bedakeun ayo cicingnya ngomong segala haram segala naon kos aya ti ditu na besok sangeunahna bae ieu haram itu haram bebejana ti Gusti Allah jawab Muhammad can haram-haram gitu menang nementak dalil ye urang make pakaian teh nu bagus menang nu rapih menang barang dahar nu enak-enak menang ieu mah carita menang mubah cek tadi ge kulu wasabu dahar sok ente senengna daging dahar daging lantaran Utsman bin Maz'un caritana manehanana bebeja ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon abdi mah ku resep-resepna ibadah ayo abdi malah endeuh dikabiri bae kabiri penjuri kabiri cek Kangjeng Nabi teh abdi endeuh salat bae Utsman kaulah ge nabi kita kudu dikabiri atuh biasa bae kawe wayah salat wayah dahar-dahar wayah kawe we
sanajan terus bae ibadah tetep ae wayah kawe mah kawe ulah make dikabiri ulah lamun terus-terusan cenah kula mah kieu bae. Nah nu ditulan nu di luar berarti nyaho naon cenah da ya eta rugina ngaji di luar teh kos kitu. Kula mah jadi terus bae kieu tah. Cek Utsman bin Affan kula mah lamun ka pamajikan geus beres meunang setengah jam sajam haju kiri bae. Cengkek udah ke pamajikan deui ke sajam 2 jam kieu deui. Tah hebatnya seberartinya. Kelaki lagi kelihatan luar biasa tah mah. Aya di urang mah lain, aya nu saminggu kieu bae. Kawagu tah mah. Teu udah-udah. Ah, tah mah kudu dikubur. Pemajikan lagi keseleun kunaon eta kesal salaki kos uluh bae eta sakitu gedena gede bae dipana jeung mamaran lah salaki kos kitu ieu lain emang teu boga loba duit mah mobil aya dipan bangun marah bilah ulah ge lah euy kumaha pareganan dongkrak teh hudang-hudang. Aduh, Masya Allah mengentak sing hade. Oh, cak Kangjeng Nabi Utsman hobi ibadah lah. Adapun urusan eta urusanana ulah dikebiri kubatu puasa yang mengurangi syahwat puasa. Oh puasa. Balik deui Utsman teh abdi malah moal ngadahar daging kurang lantaran abdi mah deuk ibadah bae. He Utsman kula diutus ke alam dunia jadi nabi jadi rasul ketika aya daging kula ngadahar daging turutan kula lantaran kaula teh ieu adalah nabi Allah rasul Allah selama kula ngadahar ulah sok macam-macam daging dah malah nu paling dipake ka hobi ku kaula adalah daging embe. Nah memang sebab daging memang panas. Nah, geus balik terus kan lah pokoknya gitu. Tuh, aju bae disalahgunakeun ku urang cukup mana buntutna. Atuh buntut embe ngacir gawe nya na tuh muntah. Aya ngakur jeung buntut embe burung ngacir. Talian ku sia buntut embe na kabobogan sia. Tapi enta kolot baheula bisa eta bener buntut embe aju bae naik buntut sapi atuh henteu buntut sapi mah lain deui nu aya maziahan teh buntut embe na nu leuwih ti 1 tahun kurang ti 2 tahun aya aturan maena embe na teh lain sembarangan embe ieu mah ngacak segala buntut sapi segala buntut kebo atuh ujuanna na kudang jadi lemes deui salah. Masya Allah itu aturan buntut embe cacak buntutnya tek ulah dibuntung-buntung cacak doang tek beres panggang setengah mateng dahar ku sorangan krau ulah ku batur ku sorangan krau coba hudang teh mun teu nyokot deui hiji deui tempelkeun ka dinya ngacir gege kalian. Aduh Masya Allah ulah sok sambarangan si Kangjeng Nabi Utsman urusan daging dahar malah sayyidul idam Allahmu di dunia wal akhirah. Di lain hadis ceritakan sayyidul idami dunia wal akhirah Allahmu kepala lalau baik di dunia maupun di akhirat daging asal lu bisa bae masakna atuh ieu mah ja aing mah teu ngeunah ngadahar daging mana dagingna tah atuh aing belu daging kos kitu mah masak naon tah sih teu mah lain masak semur lain rendang lain teh mah tuh masak naon teh mah cenah ieu mah masak segala jadi ge dicip-icip urang ieu tadi uyahan-uyahan aja sanu beuki make aturan coba pasakan padang aya lada-ladaan setik
masakan Sunda aya amis-amisan zetik, masakan Tangerang tepuguh lada tepuguh amis. Tangerang mah masak itu pakai aturan. Pokoknya mah tak Jakarta, Tangerang, Serang, Pandeglang, aturan masak coba orang nyaba ke Sukabumi, ke Bandung, ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon aya nyaba deui urang ke Jawa Tengah, Solo, ka ditu kan Pekalongan, Yogyakarta aya aturanana. Kudus aya aturanana, henteu sa soto kudusan henteu, tetep aya aturanana nya. Coba ka Tangerang teu bisa. Tukang masak di Tangerang mah teu puguh lamun ditanya sabaraha bumbuna sabaraha kecapna teh. Geus pokona mah nyemur satungtung kecap aya gorolok. Ada deres kecap mah deres. Iya masalahna asem. Asem jeung katumbar satungtung aya du kadinya ke babeh geus. Brus segala manis segala kayu manis dan sebagainya. Tanya ku orang tukang masak, iya bakalnya jadi naon? Datung kegeng ngeunah. Asal dibumbuan ge. Henteu maksudna deuk dimasakna laul loba omong. Ngomong asal karasa uyahna jeung amis nang geus. Nya nu masak lagi teu nyaho hideuk masak naon. Halo. Nah, terus kos kitu bae, emang tiba heula ada kos kitu. Nah, cek Kanjeng Nabi urusan masalah kawe urusan daging dah aku lagi osok yuk pokoknya mah ulah make izin diharam eta kan ti Gusti Allah cek Gusti Allah ge qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq can ngaharamkeun papaes anu ku Allah disadiakeun jeung hamba-hamba Allah tina pakaian-pakaian wal thayyibat jeung kadaharan-kadaharan anu ngeunah silakan dek daging onta dek daging sapi dek daging domba dek daging kitu hayam dek hayam negeri dek hayam kampung tambahan di Karawakidang mah daging bebek daging Persi ye di Cisoka ge nya lamun encan mencit Persi encan hajat daging mah teh sabaraha di Cisoka mah tapi lamun geus mencit Persi wow eta mau sajak gede deh pokona icip-icip ku urang cak nyana ngeunah ge cak urang mah atuh inget nyosorna teh apaan. Tapi lamun di wetan kula gemasanten di Banjar aya tan mau adrahi ada itu timbel ngaranna. Wah, cek kula mah ieu daging hayam bae, terus bae ku kula. Di dahar. Geus gebal aya teh tadi daging naon Persi. Ji, aing kudu teu dibejan. Atuh puguh ngeunah tante, ngeunah sih. Bisaan tah. Orang wetan mah Persi ge rasa hayam, engke hayam rasa Persi. Hatina masakna bisaan cenah dikubur heula di taneuh cenah. Geus gitulah anu bisa mah masak daging beda-beda urang ayeuna lumpat ke Mesir lumpat ke Yordan daging tinggal daging atuh kos kitu bae nya nama masak mah ceknya mah sate kurang mah jadi asahan da lain sate daging dikorengan nya nama di ditu dikonengan geus dikonengan terus dicukaan diedar kurang aduh atuh geus sanagara ceknya mah geus hebatnya saya tadi hotel atuh aya nage di hotel bintang nage kula mah geus lain bintang 5 bintang 7 masyaallah tapi ngareuna salisan saleta tuh kan nya nu mantak badah cekna mantak urang sila urang deuk dadahar daging mangga deuk dadahar lauk mangga halal saha nu haram-haram ulah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah eta nya ngaharamkeun salah ngaharamkeun yang umum jang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon deuk ngazuhudkeun diri menuju Allah
lantaran loba efek tina sebeuh beteng bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu sebeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wudu tuh sial cek yana teh aing kaberi iya teh mah cuma berieun eta mah efek mun ngadahar daging ieu efekna mun ngadahar lauk ieu efekna mun ngadahar ieu efekna ngadahar sangu ieu efekna ieu teh dek dimurnikeun awak teh jangnyaana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu keneh santri kitu keneh tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan diberenya hoge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teh kudu bebeja langkah-langkah deuk ka Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teh udah bejaan geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang deuk ka Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka saha nu ngarahamkeun man harrama zilatallah ulah sok saharam-haram lah ka daging ulah sok saharam-haram lah ka lauk ja Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun kurang diharamkeun terkutuk sia kajian kukuman cenah ieu nasaut teh deuk ka Allah lain datang ka Allah ngajungkal sia boloon sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian gogoman ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatal emang jahiliyah sia Aisyah geus ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula jawab ku Gusti Allah man harrama zinatallah allati akhraja lil ibadi ujang ka mangmatan hamba je diharam-haramkeun dahar pokona mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dagang ceulina dahar buntut geus bogoh kalilipa dahar asuh sagala naon garangaranna ati dahar geus buku ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae titah salat geus teu bisa kula nih mabuk hulu nu mantak kulu wasrobu walatus ribu ulah loba teuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk nasauk teu meunang diharam-haram paling ge teu ngadahar haji urang lah sauk di imah urang datang ka eueuh kue eueuh sangu eueuh nanaon tamu nu aya panjana mah can tasauk kunaon diajak nasauk atuh kurang teu disuguhan nanaon ku urang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasauk ge tamu mah pun genderuwo tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aju dibere dongeng mama mah di dieu mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama mah tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh jasa oge yana nu mantap Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya henteu jang nyuguhan oh aya suguhan
namun kebenaran di Sayyidina Abu Bakar Umar kade aya tamu ieu tah suguhan di imah teu aya naon berarti kan nyuguhan itu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun ka Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu nguduk ke kuburan di dinya atuh tasawuf pajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf bakos kitu ndek ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna tarekat madak jelema tasawuf henteu tarekat gagaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah nakolot budak letik pakai jubah kolot pakai udang-udang atau jadi tontonan kena bakar ceng kade ceng aduh bener sih makos barong bahas ya tak kiai nasau tapi tenorekat saru aja budak letik pakai jubah dek di mana bae kadele kurang ngengkang kajen kumaha ge sebab rohan nyaturkan kunyana Minhajul Abidin teu salah ngan rohan tuturkan kunyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan rohan tuturkan kunyana rasa hikam nikung ujianana tebelang langsung drek jang soranganeun sek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasau ujung-ujungna eta batur teu puguh teu karu diajak nasau kunyana puguh apal ge henteu tebelang tamu bae dahar waduh mantak nu hese ge dan nuturkeun cara Abah almarhum di hese hese teh lain lalagannya nama puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae cenah puasana ngan datang ka jam 5 doang urang mah lain terus bae aduh mama nuju saum atau 100 dinten mama saum bae malah mama mau ngabatalan mama waduh teh mama manukan teh mah teu kudu puasa teu kudu ngomong ai Kanjeng Allah mah babari jasa ya Allah ya mun henteu mangga bae mama maka entos tuh berarti penghormatanna teh kudu dibarengan ieu mah ketika aya nu kudu dibarengan bae mantap kula ge nurutan eta mah bisa asal eta mu hati lain dari nurutan Abah aing ge pokona malah mah Abah mangan sapiring mah 2 guys lah ngaleuhan guru guys tapi lamun nya mah eueuh sasatu terus bae puasa isukna eueuh tamu deh teu kudu barengan teu puasa bae terus teu dah eta hese eta kos kitu waduh urang ge lamun kitu teh ngeunaheun tah datang ka lohor eueuh tamu tambay namu atuh sia ka aing aing teh buka ye eueuh tamu aduh peribet teh aing tasawuf blon teh kos kitu mah hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah jaka ditu na lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap alhamdulillahirabbil alamin kadenge ku keluarga tolol alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah teu nyahoeun urang alhamdulillahna alhamdulillah urang teh kumaha Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran. Abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti. Masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap-ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah, alhamdulillah hadena pae. Eta mah bener kudu telu tah mah. Jadi mana alhamdulillah kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah heula tah teu karadapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Ngadak lamun teu make tarekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make tarekat moal beres. Oh, make bajuna doang, ke haram ieu haram itu. Tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorang hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hes-hes kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satuntunnya berhubungan dengan Gusti Allah ulah macam-macam cenah haram cakna teh dahar man harrama zinatullah wa thayyibat cenah
haram make calana. Man harrama zinatallah allati akhraja lahu li ibadi allati akhraja li ibadi wa thayyibat. Cenah haram make samping kudu make jubah bae. Man harrama zinatallah, bahasa zinah kan umum, patali jeung pakaian, patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran, zinah ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal, kuliah. Lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya mah geus datang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamana selalu nyisiran, bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai, mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai. Sahabat naros, "Ya Rasulullah, ai kitu tuan osok ngaca." Lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana, kacana di jero, maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember. Rapi apa henteu kurang kumaha? Ieu teh zinatullah, papaes Allah. Rapihan. Ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, nya nama ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Anu ngaharamkeun, man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara thariqah pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana, zikirna ndek naon, mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Engke zikir lagi kan beda-beda, lama budak, lama sudah, lama luba, lama wujuda dan lain sebagainya. Teu bisa disungut ku rasa hanya guru nu nyaho. Mantap kudu boga guru mursyid. Aya cenah ditu Haji Mursyid. Ada Haji Mursyid tukang ngauk temantu, boro-boro ngaguruan batur. Iya, mentak kadeuleu bae jelema tasawuf make Minhajul Abidin teu norekat tata tasawufan. Ngaranna mutasawwif tata tasawufan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep bae kudu boga guru. Berangkatna di mana? Jadi tegap, make sampingna tegap, pakai calanana tegap, lain bubuatan. Sebab naon? Terkendali di dia. Teu meunang ngajak batur, teu meunang cegekan ka batur. Kunaon saya make calana? Ulah teu meunang kitu tasawuf mah. Ya itu nyana bae, batur sakitu ge geus bagus katutupan auratna. Kecuali bolong di dieu na. Calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atuh rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tata tasawufan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tah mah rohna thariqah. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajian ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah, make batik, Gusdur, Kiai Gusdur bae. Agim, sakitu geus make udang-udang, henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang kilu bila perlu, malah anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah, Kiai Gusdur bae. Atuh kumaha moal laas ku sebab pakaian. Zinatullah. Aneh, urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha kitu. Buukna nama disisiran make dibeureumman segala rupa. Jadi beureumman nya nama buukna urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi. Make lepis ka dieu. Wah, biasa mah aya nu tenget. Saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung urang Belanda. Teu katenget mah. Tapi ban batinna tetep bae ketika urangnya ieu Habib Lutfi teu make kopiah, buuk beureum tetep urang sujud bae. Moal laas ku sebab kos kitu. Nggak kurang batin kurang mah tak kiai eta kamari make samping gua make calana teu hayang aing mal sasalaman emang kurang teu hayang kamari mau ke jubah gua make calana teu hayang berarti batinna catungtung batin ayaan make calana nya tetep bae make samping teu make jubah teu masalah teu make kopiah sekalipun hampura moal anu ngomongkeun paling ge kiai keur teu make kopiah
kerja di mamanukan masalahnya. Ikir carita ahli Allah mal robah emang kumaha gitu. Tah nu sok robah-robah mah aing belu ka sia eta. Gua nang kamari mah keur make jubah bener asa, tapi gua make salah tayang. Geus. Ieu urang sasalaman bong. Embung sasalaman eueuhan batin. Urang teu katarik, ruhani urang teu katarik. Tah, man harrama zinatullah allati akhraja li ibadih. Ditita urang make baju nu bagus. Make pakaian nu bagus zinatnya nu bagus anu orang serem ditita dengan motif syukuran ke Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjeng Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambah duit bae cenah pakaian tambalan naon tuh abe di Pajar Wali yang ku batur di Pajar Wali ku batur tak ku Allah siapa tolol lah yang di Pajar Wali si ku jelema tolol wali bati Allah sanajan make bagus wali baik sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain baik sanajan make baju rudin wali mah wali baik sanajan make baju bagus lain mah lain urusanana teh mah urusan hubungan jeung Allah ngan kurea keur carita man harrama zinatallah pake dicita ulah orang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia kuaing dibere duit dibere pakaian nu bagus pakai nu jore bae dibeulem sia kuaing kabeulem kage kajen kuku mah teu syukuran sia ka aing toh gitu mantak ahli thariqah mah cadi ge beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah Gusti masih keneh dibere umur bisa sholat keneh ka Gusti tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunia Gusti geus uninga abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti batur nu nya alhamdulillah ya tuh lain alhamdulillah mendak ulah salah nerapkeun sing hade kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda begitu resep ka kuda mana kuda nupang bagusna ieu aya deui nu bagus ieu aya nu bagus aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid make wirid jadi mahalna meuh mahal ku wirid ieu mah maksudna kumaha ari ieu mah hercia aya ieu mah lamun hayang lumpat make alhamdulillah lamun hayang eureun bismillah ieu kudana no bener cek urang Arab bisa dibuktikan dicoba kunyana alhamdulillah oh genjak bener alhamdulillah wah ke kapal tau kencang biasa begitu coba ya keren bismillah ji bener oke sakina masya Allah dibeli mahal-mahal biar kurang Arab baliknya alhamdulillah langsung koplak alhamdulillah mual naik alhamdulillah wah kencang jasa seri udah Arab mantap alhamdulillah wah kekenceng banget wah kayak jurang bahaya jurang ya kumaha pokok bismillah aja lah pingkol gede ingat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masya Allah ngejat doi bismillahirrahmanirrahim oh nyana bismillahirrahmanirrahim kuda bismillahirrahmanirrahim kulantaran nyana salamet nu teu kajuran nyana turun kan bersyukur ka Gusti Allah sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah udah lupa nyana ditinggalkeun sia waduh gara-gara alhamdulillah kuda otot ka ditu terus ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua atuh ngejab ka ditu nyana tungtungna di leuweung sorangan geus lah baringan leuk blokeun bismillah wae atuh mal maju-maju ieu nya eta salah wirid ledak gak didik teh si gade ieu mah berena bismillah ieu alhamdulillah ya Allah akbar tak salah tah kuda diwiridkeun alhamdulillah haju nu numpakanna teu sapagodos atuh kabur tuh pernah ngadeng alhamdulillah jangan ngejat bae tuh rek ulah salah wiridan sok aya jelema masalah wirid kuda dibawa ka dieu ieu cenah kieu kunaon loba teuing wiridan Quran jadi edan moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun
Pan atuh bisa jadi edan ge. Lain Quran ye, hate na ye. Baca tanya. Quran mah moal ngedankeun, Quran menenangkeun, zikir moal ngedankeun, nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub. Cenah mah loba teh zikir jadi edan, lain zikir lu edan. Ieu hate ye sia. Sanajan teu zikir ge emang pedan mah budak ge. Aja. Eulah sasakalana kuwa pasti mengkol hate. Lain Quran jeung zikir, Quran ngedankeun dongengna di mana? Zikir ngedankeun malah emang ekstasi. Malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna. Bro cenah loba teh wiridan di koleng lain wiridan anak qalbuna. Nah, namanya kudu setahap. Nah, iyalah man harrama zinatallah. Budaya orang make celana, budaya make samping, budaya make jubah. Masalah nu penting mah katutupan aurat, sanu ngaharamkeun. Man harrama zinatallah allati akhraja libat. Sanu ngaharamkeun papaes Allah. Anu geus dikurung ku budaya-budaya allati akhraja libadi. Anu dikeluarkan jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan-kadaharan daging onta, daging sapi, daging embe dan lain-lain sebagainya. Al-mustalirat munah minar rizki tina insan ngaramkeun. Ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban. Nah, mulai syariat ieu posisi di mana? Iya mah posisina teh di negara nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping engke nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS engke di itu seserian bae waduh engke nyana ketrek adzan makomna lain gua mau make jubah atuh lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai ada ye urang kacamata hideung ye kiai ya pan sebenarnya sekalian jadi copet kayaknya itu sama kom kullu makom makol kullu bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusanana urusan patali jeung libas diharamkeun kabeneran kadituna nasawuf ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu, tahap kedua mah ieu, tahap katilu mah bebas. Tahap awal mah beda, abri ge abri. Tahap awal kieu, tahap kedua kieu, tahap udah hayang jadi kolonel, jadi letnan, jadi jenderal. Eta teh kudu mapaseun lain sebagainya. Siksa heula, sarua torikoh get. Nah, keur leuleunganana mah sesuai jeung petunjuk guru. Kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula. Teu menang langsung engke kadituna suudzon bae mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun minhajul abidin suudzon teu apan aya thariqah mah menuju kana pangkat kewalian kabeh ge kapan kudu sadar urang teh ya bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah encan salah amat mah teu meunang diomongkeun geus bae atuh urang bae keun bener rapi ke urang geus bener geus rapi geus datang ka aya ner hijab dibuka kan geunah aya hijab dibuka emang nikmat ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu geus geunah qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi geunah hijab dan geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicen makhluk dipicen nafsu dipicen setan ge dipicen emang bisa justru aya petunjuk ti guru kieulah cara ngaleungitkeun dunia kieulah cara ngaleungitkeun makhluk kieulah cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan
nah man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat pakai masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kanu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah nah untuk alladzina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban milu wa insyarokahum fi hadarum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantep ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal kiamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoanana ka hakan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana engke khalisatan yaumal kiamah di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya riya maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata pingping diumbar kitu keneh bujal diumbar kitu keneh awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturan anak di akhirat khalisatan yaumal qiyamah selamat engkena aya teh kafirin mah geus teh diuji-uji lantarannya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu Protestan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu, giring. Aturan-aturan urusan pakaian. Nu bancak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun. Hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian tentang makanan anu halal mahalalkeun bae nu meunang meunangkeun bae ulah sok diharam-haram geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu lalaki mah kieu awewe mah kitu keneh soal makanan ieu sapi ieu munding ieu domba halal nu diharamkeun ieu anjing ieu babi ieu buaya dan lain sebagainya ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaian jeung cara makena mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana nah ieu kan diperinci kadzalika nufassilul ayati kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nu bayinuha misal zalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumi
ya'lamun bikin kaum anu ngarti anu mikir manehanana fa innahum almuntafiuna bil lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisa ngalapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang oh ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke syariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek fikih mana anu haram cek fikih tinggal dipikirkan sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i urayan Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki kieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah endeu ka mana manutna. Ya urang ngabongkar sorangan mah inna Al-Qur'an dengan sakieu doang hese. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Sakitu doang. Ternyata ulah diharam-haram, ulah diharam-haram makan ke jatohna mungkin wajib mungkin menang, tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh makeun kana ibaha berarti di dieu teh jatohna lain haram tiba kana ibaha geus kaibahakeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i moh lamun dirinci di dieu puyeng sakieu geus puyeng eta emang urang mau diciptakeun jang puyeng bae meureun eta geus eta kaji teh kos kitu tah nah Imam Syafi'i mulai ngabongkar man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi'il madi bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana walah ieu tina bahasa harrama bae ge mantap kula barang neulean mah puyeng ya inge puyeng ieu mah puyeng ya kumaha ngararaji mah puyeng biasa ieu mah aing ge puyeng ieu mantap kula mah sadia bae prokol besi puyeng ieu tuh kan kemudian zina naon mana zina oh coba ditasawur heula kalimat zina teh kumaha ieu teh zina teh secara lafzi kumaha ieu teh secara kitu syar'i didapatkeun zina kana Allah masyaallah terus kadina allati akhraja li ibadihi nah datang ka dibongkar ku Imam Syafi'i jadilah satu kitab nyaritakeun kitabul libas nyatakeun tentang makanan kitabut tu'amak nah iyalah batur mah ijtihad seperti kos kitu urang mah geus tinggal dibuka bae kitabna hese kadinya nah kitu carana masyaallah mentak ulah haram-haram satungtung meunang-meunang bae adapun manehanana deuk teu ngadahar naon motifna ulah mah cunang geus teu ngadahar daging kiai geus lila tasawuf lain tasawuf kunaon darah tinggi kayak gitu atuh sapodo sama kos kitu geus haram jang kula mah anggonan atuh asal ngadahar daging be puyeng cek geuna teh aduh geus pahara jasa eta naon eta tah eta mah hurang kula geus kebal dengan dahal hurang emang kurang haram kula mah sangeunahna bae batur mah sapodo jang kurang mah haram emang kurang sebab darurat jang kula mah madarat sedangkan kan teman nggak madaratkan mentak haram bagi ulama ngadahar urang emang kunaon asal ngadahar urang atel ulama atel sawak-awak deurus aya awak dong iya atel cekna geus teu bisa digaroan tungtung apa majikan mah jadi karyawan cekna titah ngagaroan sial teh mau Ki Haji bloon eta lain deh urusanana jadi berarti tahu aya motif-motif tertentu elat-elat tertentu ai asli tahu atuh halal bae meunang bae kos gitulah tinggal engke dirinci urusan pakaian urusan makanan kabelah dituna
makin nyudut makin ngerucut makin nyudut makin ngerucut makin nyudut ndek ngabersihan awak dalam rangka zuhud ke Allah lain deui teu mangke ilmu nah iyalah ceritaan tentang inkaran bahasa-bahasa kafir bahasa-bahasa musyrik nukunya ada di haram-haram ternyata halal masalah Qul innama